nuluykeun nu kamari Allah teh nitah ka mukminin hiji ati'ullah nurut ka Allah apapun yang terjadi kaharti teu kaharti tuturkeun Allah. Dua tuturkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut ka Kangjeng Rasul kaharti teu kaharti nu mantak kaharti teu kaharti kudu nurut bae lantaran urang makan boga otakna leutik samet ngitung mege ngitung 2 kali 2 mah bisa keneh 2 kali 5 handap keneh 10 kali 10 kecil tapi lamun 175 kali 1.650 puyangnya nangis enggak puyang bantak dagang sugih-sugih eta ngitung kurang bisa otak berarti kan kayak keterbatasan orang gua otak teh bagian perpolitikan loba nu teu kaharti urang lamun nyaritakeun tentang politik baik politik Islam maupun politik di demokrasi atau politik di kitu komunis. Di komunis itu anti Tuhan cara ngajalankeun politik nah hese. Lamun kurang dipelajari di demokrasi ge ko lain deui sih antara undang-undang demokrasi jeung pelaksanaan kok jadi kos kieu teh hese. Tetapi bisa kaotakan kene tah mah sebab menang manusia tah mah. Tapi ketika instruksi Allah, instruksi Rasulullah teu kudu kaharti dibalik instruksi aya rahasia. Nu urang teu nyaho. Urang mah kapan maca Quran bae ge maca Quran loba nu teu kaharti, kajeun baca bae. Teu kaharti alif lam mim naon alifna naon lamna naon mimna. Dina tafsir ge wallahu a'lamu bimuradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu. Alif lam ra alifna naon lamna naon mimna naon ulah-ulah kitu Allah bae lapan Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasdid naon hakna urang teu nyaho. Urang mangan sakadar Allah sebab urang mah teu boga guru. Dihartikeun naon alifna Allah, naon lam nu pertama, naon lam kadua, naon hakna, naon tasdidna, urang teu nyaho. Eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia. Nu mantak lamun urang sering maca Allah. Sabulan 2 bulan berubah awak urang, perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji huruf lagi naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon. Oh kok lamun kurang diaji. Muhammad mimna naon hakna naon mim nu kadua naon tasdidna naon dalna naon urang teu nyaho. Henteu nyaho urang. Ngan sakadar perintah Allah. Mukminin ati'ullaha tuturkeun Allah nurut maraneh ka Allah. Kajeun teu kaharti ge cak Allah salat ulah haju we salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung haju ruku haju nangtung deui haju sujud naon sih maksudna haju teh salat sih ai magrib 3 rakaat ai subuh 2 ai isya 4 zuhur 4 eta naon maksudna moal kaharti geus bae sia mah mendingan nuturkeun teu kudu kaharti teu kudu kayak kebal-kebal mah kaharti ku perasaan loba anu teu kaharti ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamurug syara ti Allah itu kitu bae ulah kudu kaharti bae urang kudu agama Islam kayaknya enggak dapat dimengerti kok agama Islam keras banget ya kalau nyolong aja harus dipotong enggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM, enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego.
Jadi enak. Nah, diperbandingkan hukum manusia jeung hukum Allah. Moal anggeus datang modar sia, sate sia di akhirat. Iya saya tuturkeun abdi Allah wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibeungkeut urang ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah wa la tawallau ulah mengo urang wa antum tasma'un. Bari urang kan ngadarenge maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalir ulah urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make ngaji mah terus bae ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui nyokot bang kredit haram ngadenge geus ngajeger-jeger ka ceuli kakarak bunga motor balik ngaji ngeridit mobil pan eta nu kos karadi itu jelema buararego eta nu kitu. Di cenah kieu mah mobil ge jang ngaji ka Cilongok teu hanai aing kos kitu mah. Bahasa mana cenah kieu aing nang mulung aing. Ya Allah karim. Teh titah nurut ka Allah, titah nurut ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Ulah raya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin. Mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin kudu berbeda. Awas cak Allah. Hei jelema nu iman wala takunu ulah araya aranjeun kabeh teh kalladzina qalu sami'na okos jelema-jelema anu ngaromong sami'na wa hum la yasmaun padahal kos teu ngadenge sa musyrikin sa munafikin nyana mah ngadege tapi teu dipake ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake kudu beda. Sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak urang kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka masa urang kudu akur jeung kafir teu meunang akur teu meunang pelebah hukum-hukum mah teu meunang anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang gade menggade jeung kafir meunang pek bae nyana dagang nyana boga toko urang nu balanja na masalah satu ketika urang nu boga toko nyana balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang engke silih injem ke urang nginjem golok kebel-kebel silih eta masalah teu injem gak ada muamalah tapi urusan hukum-hukum sihade berbeda kudu beda urang mah nuturkeun aturan Allah aturan Rasulullah arinya nama aturan nyana sorang kudu beda atuh ulah akur urang wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun kana mukjizat-mukjizat tidak ngadengekeun kada ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding ngadenge mah ngadenge nyana tapi kos teu ngadenge teu make nah gambaran dina Al-Qur'an ieu ye inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukm alladzina la ya'qilun sayana panggoreng-goreng dawab-dawab teh tina dabatun teh adalah mayat di bufilaf anu lumpang ngarayap di muka bumi timimiti sirem kalabang segala orai segala kotok segala embe segala sapi segala onta termasuk si udin
lempang. Aya istilah huruf amah ieu teh anu zawatul arba nu mindahkeunana kan teu jelas. Coba urang lamun nyaritakeun huruf ke ngaji luhur teu mah alat. Ieu mah nu dimaksud teh mbayar di buku. Nu lempang luhureun muka bumi berbagai hewan sasatoan. Sainjana panggoreng-gorengna satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah gorenganan bumbu Allah ma asumu jelema nu torek jelema anu bisu etala jelema nu panggoreng-gorengna sasatoan. Cak kafir teh jaing mah teu torek. Teu torek. Boh malah macangan aing. Cek kasar aing ceulik jaing mah teu buta. Oh, berarti nu panggoreng-goreng da nu torek nu buta. Cak kafir jaing henteu. Cak si musyrik henteu deui. Alhamdulillah jaing henteu. Berarti nu buta nu torek etalah panggoreng-gorengna hewan Allah. Mungguh Allah. Cak pamarentah cak DPR aja henteu cak kieu teh. Cara rekas aing. Sarua cak nu ngaji di Cilokok komo aing mah cara rekas. Horenganan lain buta, sabuta-butana lain torek satorek-torekna. Buta nu naon ieu? Asumu torek an simail haqi tinggal ngadengekeun bener. Cili nama aya, denge nama hebat. Tapi teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, tah eta teh dihukuman nu kos kitu torek. Lamun aya jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, tah eta torek nu kos kitu ngaran. Tah mulai tah je atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasad. Atuh aya tatangga urang ge ta DPR teh tah nu DPR PDI pan eta teu daekeun ngadengekeun eta mah torek sarua. DPR Golkar sarua teu daekeun ngadengekeun eta ge torek sarua. Orenganan aing ge sarua sia torek atuh sarua. Torek. Teu ngadengekeun teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang padi ku ngadengin nah aing berarti henteu teu torek ye. Alhamdulillah sakana aing teu torek. Can pugu. Geus PDB nya na asana aing salamet ye. Nomor kadua ada bisu. Jai mah teu bisu cak musyrikin. Jai mah teu bisu cak munafikin cak kafirin. Jai mah teu bisu cak jawara-jawara jai mah ngararomo. PNS pemerintah aing ngomong teu bisu. Orenganan lain bisu teu bisa ngomong. Bisu teh anin nutqi bihi dina ngomongkeun bener. Lamun jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim, torek. Lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener, anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim, anu ngocor ti Kangjeng Nabi, torek berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu. Atuh ambala aya teh nu kos kitu. Geus puguh kafirin mah teh teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kangjeng Nabi. Jelas tama kafir ieu, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain-lain sebagainya. Tarorek tah nu kos kitu bisu. Caksa indallah cak Allah cak nunyeuna torek tapi kos kitu garan. Horenganan lain itu bae urang ge sarua. Urang teu daek ngadenge Al-Qur'an bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an eta teh horenganan torek nu kos kitu. Atuh Islam ge ambalayah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an beuh isu keneh geus ngadengekeun musik.
bahkan embung aya kosong ieu ceuli teh di imah geus kajeger-jeger ngadengekeun musik teh henteu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna naon ngaranna sia bener tante sih aing ragu asana aya timbul ti sia mah ja teh dasupkeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu dieusian ku musik bae hook geus naik sepeda leumpang ditanya ge speedo tah musik bah terus bae timimiti dangdutan pop jazz dan rock kemudian geus puguh dalam negeri luar negeri geus teu ngarti cenah mah nu penting mah geus kikiran saya nggak ada kenal barat lagu naon teh pokoknya mah itu jelema torek terus gitu torek ngadengekeun Al-Qur'an masal geek badiuk di majlis kiai maca ayat langsung matana pereus perepet heulai encan dihartikeun ka karak dibaca doang kena wahyu nyana ngejeger ieu Quran lain lalagaan teh nya ieu ku hebatna Gusti Allah deuk nyaritakeun jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun jelema anu teu daek ngomongkeun Al-Qur'anul Karim tedaekeun ngomongkeun hadis Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng tedaekeun nyaritakeun ucapan Kangjeng belah dieuna tedaekeun nyaritakeun ucapan-ucapan para ulama ieu kahebatan Gusti Allah ngabahasakeunana make inna syarrad dawab kang goreng-goreng nasasatoan geus teu manusia deui teu manusia berarti jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an rendengkeun jeung kebo bule rendengkeun jeung kebo bule ulah kafirin ulah musyrikin geus mukmin baca Quran tilok ngadengekeun tilok nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim tilok nyana rendengkeun jeung kebo bule kabeneran ngaranna si Udin kebo ge kebo din cak kebo bule lu kakak gua ya apa lu kakak gua adik lu ya sembarangan aja lu kan cuma nyatuan kayak gua apa itu nyatuan terus kebo goblok gua ngahina lu cuma nyatuan doang lu udah kenyang lu gitu-gitu lu apa itu gitu-gitu kayak gua naik gitu apa itu namanya pinteran lu dah ngobrol jada jeung kebo atuh kakana jeung adina cak Allah eta kaambeun ku kebo ge lamun urang tilok maca Al-Qur'an lamun urang tara ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum-hukum nu timbul ti Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum nu timbul ti Kangjeng Nabi kaambeun ku kebo cak kebo kakak gua saudara gua cak embe sarua cak orai sarua nu mantak loba lah jelema anu disurudung kebo pajar adina kunyana loba jelema anu disurudung banteng eta teh pajar dulurna kunyana nu mantak reungit ge daekeun enclak dinyana lantaran dianggap baturna jawaliullah mah lamun salat di leuweung reungitna reungit sireum tara daekeun henteu pereungit ka waliullah sebab dianggap eta teh jelema anu sampurna geus reungit ge ngahormat orai ge kan ngahormat kumaha lamun Syekh Nawawi manehanana eta diuk dina saung ternyata horenganan letah orai aman sebab jelema contohna urang lamun can dianggap jelema lamun urang salat maghrib di masjid uang dihusu-husu urang flek ka dieu
lain idina siratal mustaqim goblok sia. Dianggap batur kurang gitu orang dan lain-lain sebagainya. Handap awak kurang, handap pangkat kurang. Lantaran masih kene urang dihijikeun jeung nu kos kitu ngahiji. Henteu kumaha tapa cara Syekh Maulana Hasanuddin di luhur Gunung Karang. Nyana tapa di luhur sorangan bae kapan? Tek bae meureun reungit mana teuing kalabang mana teuing kala. Belah dina orai, belah dituna mah meureun sasatoan geus monyet ua-ua, belah dituna pisan mah meureun nya macan nya maung. Atau lamun Haji Pedi ditapakeun di ditu enggak siap kuburan. Sapoe kaduana urang ka ditu, masyaallah tinggal kopeahna doang. Innalillahi wa inna selesai. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin aman bae. Kunaon? Sieun atuh. Syekh Mansur bae ge atuh sieun macan ka Syekh Mansur, maung ka Syekh Mansur, urang mah bae ge kuari urang ye. Lamun ka Sumatera ka Lampung, diudag ku maung. Buyut Mansur. Sieun nya. Asal make buyut. Sebab tat baheulana cek Syekh Mansur, anak insu aing, awas. Amankeun ku sia ulah sambarangan, sia geus ditulungan ku aing. Muhun cek maung teh. Cirina lamun make buyut eta anak insu aing. Mantap urang mun di Lampung. Buyut Mansur, aman. Lamun teu make buyut, nah urang diudak maung. Mansur! Mansur! Mau ngomong Mansur mana sih ya? Mansur S. Makanan gua Mansur S malu ya. Wal beres. Nah, iya Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawabi 'indallahi sum. Berarti betapa hinana jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an, teu daek ngomongkeun Al-Qur'an, teu daek nyaritakeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, nyaritakeun ucapan-ucapan Kangjeng Nabi, dibahasakeun dina Al-Qur'an, disarwakeun urang jeung hewan-hewan jeung sasatoan. Hina amat. Hina jasa. Masyaallah karim. Dan mata kurang mah betapa indahna urang poe ieu bisa ngadengekeun Al-Qur'an, anugerah anu gede jasa. Ulah waka amin sia make encan. Encan. Gara-gara dengekeun doang mah atuh sia ge ngundang Ki Fudoli mulu dan make DP. Ajunya nago coprak bae terus bae nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, keunggulan Kangjeng Nabi dan lain sebagainya. Selesai bayar ku sia make tande henteu. Kunaon tuh atuh kieu na ge henteu yeuh. Atuh henteu marake. Encan asup masih kena sumul bukmu. Alladzina la yaqilun. Nya jelema anu henteu berakal, teu boga akal. Jelema teu maca Al-Qur'an, jelema teu ngomongkeun Al-Qur'an, jelema teu boga akal. Teu boga akal teh kos kitu teh. Lamun urang leuleuh kafir mah geus jelas, musyrik mah geus jelas, munafik mah geus jelas. Ieu mah urang lamun leuleuh pejabat masyaallah, bajuna ge meunang ngaisti ka ngajiripitna pohara jasa. Jalamun leungeun urang dikadinyakeun soek. Hebat-hebat da istri ka angga. Kitu kan ku urang. Aduh. Kos hinis bae ku hebat-hebatna. Pohara. Dideuleuh penampilan bajuna pohara, masyaallah karim. Dasina wih. Di dieu ge aya variasian. Wahara. Masya Allah rambut nage mengkilap sebagai mahkota teh lain lalagaan. Mun dikadiekeun jeung dikadiekeun eueuh hiji-hiji acan nu kadieu. Rap. Nyukur nage henteu daekeun ti tukang paras urang Garut teh. Anu araya di kontrakan teraik nya nama kudu anu aya di Lipo nyukur bae ge hargana kudu 200.000
bahkan di hotel HI manyukur teh hargana 500.000 bahkan di hotel Merot mah emang aya hotel Merot 1 juta pun mahal amat apaan mantas dicukuran teh aku lalaki aja dipencetan nu mencetan teh awewe teu make BH eta kakarak muqaddimah doang eta mah awalan starolol gua Masya Allah urang lu menceritakeun geus sekarang itu nah iya pejabat ngadengekeun Al-Quran tilok ngomongkeun Al-Quran tilok bahkan nentang ke Al-Quranul Karim rasakeun sia di akhirat dihiasi pakaianana begitu mentereng mengkilap dan lain sebagainya lamun dihitung ku arang ku urang bajuna ge wol England wahara aing mah saayana England bae si mah osok korupsi bahasa ge aing mah teu prenet aing mah ngomong naon sia kok jaho tuh Masya Allah Karim jamna gaya teh jamna Rolex hargana gaya pangmurahna teh 500 juta kabelah ditu nama 1 miliar ulah dikira jam teh eta teh merek Rolex aju make cincin ge kos ieu tah mahal tah sabaraha duit teh ge aing teh nyaho hargana ieu aya di dinya dipake bae ku aing besi anu leungit los ieu teu percaya ieu mah datang ngaku tipu-tipu pararugu sapatuna ge pohara jasa meunang meulina ge geus eueuh nu kapilih di Indonesia mah paling disieun kofur kadang di Paris dan lain sebagainya ieu aksesoris awak bae ge mahal ternyata timimiti baju cincin terus erloji sepatu dan lain sebagainya Masya Allah mahal tapi teu ngadengekeun Al-Quran teu daekeun ngomong Al-Quran eta kos kitu dengan jelema edan alladzina la yaqilun cak Allah ini indallah geus lamun aya DPR turun di mobil sedan begitu hebat penampilanana lamun aya bupati gubernur turun dina mobil mewah hebat penampilanana lamun aya polisi periwitna ge mawa 5 parah kan parah tapi teu daekeun maca Quran teu daekeun ngadengekeun Al-Quran teu daekeun ngomongkeun Al-Quran bahkan nentang ke Al-Quran nu kos kitu adalah rendengkeun jeung kebobule adik kakak alladzina la yaqilun polisi teu boga akal DPR teu boga akal kiai kumaha aja mun kiai sarua kiai teu boga akal sarua cak Allah lain cak kula cak Allah kadenge ku celis ya cak Allah kesya marah di ka aing aing mah nyampekeun cak Allah kunaon marah ka aing tolol cenah ki kucing mah jelema kos kitu pajar eueuh akal baca kusia goblok sorol tah ceh aing keur nyampekeun goblok cak Allah Masya Allah ta inna syarrad dawab sanya-nyana pangjore-jore na panggoreng-goreng na pangjahat-jahat na nuku malandang di alam dunia yan hewan indallah munggu Allah jelema-jelema anu torek nong torekeun ceuli da teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an al-bukmun numbisu teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an alladzina la yaqilun etalah jelema-jelema anu teu boga akal edan berarti orenganan hayang nyawa jelema edan mah eta oreng lolobana mah nu edan mah naek sedan urang asup ka pendopo edan kabeh urang asup ka hotel weureuh kabeh edan mayoritas nu mantak lamun aya jelema jadi PNS tapi mempertahankeun hakna batur ka kalernya nama tetep bae ka Allah batur teh salatnya nama salat batur ngabohongnya nama henteu batur korupsi malingnya nama henteu Masya Allah ieulah mutiara terpendam
di tengah-tengah jelema anu rakus tapi nyana jujur aya bae. Teu sakabeh polisi edan kabeh, teu sakabeh PNS juri kabeh, teu sakabeh kiai bloon kabeh, aya nu benerna. Aya 10 hiji loba teu 10 hiji mah 100 hiji aya. Masyaallah ieu Gusti Allah ngabahasakeuna inna syarrad dawab geus teu kira-kira. Berarti urang dianggap hewan, manusia dianggap hewan. Padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi, urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi. Moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi. Moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim. Ulah waka ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi. Emang Kangjeng Nabi teh luhur? Beuh lain lalagaan. Emang kumaha? Allah teh Gusti Allah memeh nyieuna naon teh kapan kobado kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna tidinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Kangjeng nu paheulana dicokot tina nur Gusti, masyaallah. Eta nur Kangjeng Nabi teh dibagi nu hiji dijadikeun dunya, nu hiji dijadikeun aras, nu hiji dijadikeun pena, nu hiji dititip-titip jang wujud Kangjeng Nabi. Masyaallah nu mantak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad lamun anjeun mun aing ti kira-kirakeun teu nyieun anjeun niscaya moal aya alam sebab ieu alam kabeh ti cahaya Kangjeng Nabi. Karasa luhurna Kangjeng Nabi, masya Allah kan. Poharaan. Mata poe bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi, bulan bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi, bintang bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi. Eta panon poe bisa nyaangan alam dunia Kangjeng Nabi mas sayyidul mursalin, khatamin nabiyyin. Pamungkas para nabi, kepala, penghulu para mursalin. Berarti kan kabeh menanti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Adam teh menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Idris menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Nuh menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Hud, kabeh Kangjeng Nabi Isa menanti Kangjeng Nabi. Nur Kangjeng Nabi ngarupa Adam, ngarupa Idris, ngarupa Nuh, Ibrahim dan lain sebagainya. Betapa mulia Kangjeng Nabi. Cahaya mata poe menanti Kangjeng Nabi, cahaya bulan menanti Kangjeng Nabi. Masya Allah karim, hebat amat Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jelema anu henteu dibere hidayah ngahina ka Kangjeng Nabi. Jelema teh dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim. Antapkeun, deuleukeun ka di akhirat. Jeung nu ngadukung lah deuleukeun di akhirat. Dawab kitu ngaran. Sato hewan. Selama ke udang lah barang jeung ka neraka jahanam. Setan teh alladzina la yaqil. Teu nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Nu mantak luhurna Kangjeng Nabi hayang ka pagi jeung Gusti Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sakiceup Kangjeng Nabi mah atuh. Yap ka dieu cak Gusti Allah Muhammad sat ti Mekah ka Aqsa. Yap ka dieu sat ka luhur. Atuh kabeh menanti Kangjeng Nabi. Ulah moal lain nu kahalangan Kangjeng Nabi atuh. Deuk kahalangan kumaha? Cenah tatangkalan siap teh nanti aing ngahalangan aing cek Kangjeng Nabi. Langit kahalangan ka hiji kada awas siap teh cahaya aing awas. Aing ka pagi jeung nyieun aing. Nyingrai kabeh. Ingrai kabeh ku cahaya Kangjeng Nabi. Awas cek Kangjeng Nabi. Dumantak Kangjeng Nabi teh dibahasakeun rahmatan lil alamin. Langit karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi. Bumi karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi. Lauhil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi.
ndek mana nu ngahalanganana ja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin. Lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi, masyaallah. Ku hari urang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad bisa sangat bisa. Sangat bisa atuh. Atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad. Muhammad mana Cikup? Ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu. Set, kuda set. Dek eleh bae nundu tam gubrag bae ka ditu. Ngaran bae Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng? Jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad. Kapanggih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya Kangjeng. Ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng. Saha eta? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah, di Kerem Gusti Allah. Cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah, dikempakeun ku Gusti Allah. Cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah. Di Surabaya eueuh wali Allah. Yakin dibalikeun ku Gusti Allah. Untung masih keneh aya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kiai bejaan coba cenah wali sah atuh ambalaya aya wali kota. Wali mujbir. Ada waliullah mah lah ya ariful wali lah. Walingan aya. Nu batak cukup Gusti Allah. Atiullah wa rasulah. Nurut baraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah. Mantap urang kudu nurut ka Kangjeng Rasul. Urang teh nyaho ka Allah menang ti Kangjeng Rasul. Urang nyaho salat menang ti Kangjeng Rasul. Nyaho puasa menang ti Kangjeng Rasul. Nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeng Rasul. Ieu teh nyaho urang perbudiahan, permuamalahan, permunakahatan, perjinayatan kabeh menang ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia jeung agungna tu Kangjeng Nabi. Menta kurang di maulidankeun, dirajabkeun. Eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahoeun kana kaluhuran Kangjeng. Encan nyahoeun. Cenah Persib mah tilok. Aing bola tah mah ajat sudrajat. Teu nyahoeun nya kaluhuran Kangjeng Nabi. Je lamun geus jauh kana kaluhuran Kangjeng Nabi endekna marhaba bae ka jeung jelema ge. Geus jauh kala kaluhuran Kangjeng Nabi mah boro-boro loba jelema jelema ge marhaba marhaba ya nurul aini marhaba mar. Ke beurang marhaba marhaba pamajikan ge asa jadi kieu cenah. Barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki ye. Kapanggih jeung Kangjeng jeung pamajikan marhaba marhaba. Aduh jadi ngagesle cenah ieu. Nah gitulah keutamaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang menang diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi. Tinggal dibuka-bukakeun ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar. Bukakeun aya nur Kangjeng Nabi. Mantap. Ketika orang maca sholawat langsung. Urang datang mereka Madinah teu puguh teu garuh. Ceurik heran. Urang barang datang ke Madinah, Masya Allah langsung ceurik. Kula nanya, "Aisyah ceurik kuna?" "Suku katijak ya kan." "Hai sudah si aing ngagungkeun Kangjeng." "Aing, suku." Orenganannya nama urusan anak katincek ku orang Arab. Ayah baik. Tolol tak budak ayah pergi jelema. Aduh. Terenyuh hati orang teu puguh teu garing. Kunaon? Merasakeun aing nu jauh ti Indonesia. Bawa dosa ka dieu kok bisa kapanggih jeung Kangjeng diyakinkeun Kangjeng mah teu maot. Nyanakan ningalikeun isin amat ku isina ka Kangjeng Nabi.
kurang langsung kerucut cai mata jauh aing di Indonesia aing maksakeun susah sebenarnya batiku cinta ka Kangjeng ngan sakadar mawa dosa mata dosa ceuli tetapi aing nu pinuh ku dosa bisa kapanggih jeung Kangjeng betapa luar biasa sedengkeun Kangjeng kan janji man zara qabri wajabat syafaati sahaja lamun nu ziarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib menang pitulung kaula betapa orang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi karasa ka jero jantung Masya Allah nikmat amat padahal malamun nginget-nginget di imah-mah orenganan eta kemunggah hajina saparona ngahutang balik ti ditu kabayar tah moal ya Allah ya Rabbi nah ngurucut agung Kangjeng urang salam boro-boro di Madinah atuh di dieu assalamualaikum ya Rasulullah dijawab alaikussalam emang pan bisa kos kitu Kangjeng Nabi makan teu kahalangan kunaon jak kabeh jadi pendeta nu Kangjeng Nabi ketika aya suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetep adab-adabanana make malaikat pan malaikat bah lamun malaikat dideleukeun nu aslina ka urang ye nyana sukuna di 7 lapis bumi ieu di 7 lapis langit gede atuh leutik jasa dunia urang salam adab-adabana assalamualaikum ya Rasulullah ku malaikat disampaikan tek nyana henteu indit ye Muhammad salam teh ti saya teh Haji Pendi inditkeun bau cek malaikat ku di teu pugu maksudna salam teh naon nyana yang berkat apa asli urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam terima ku malaikat angsongkeun ka Kangjeng ieu shalawat di saya bejakeun oh bagus ya bae Masya Allah namun urang geus bisa ngabayang-bayang model kos kitu moal hayang eureun maca shalawat indah amat orang ka aku urang ku Kangjeng sebab aya nur Kangjeng Nabian di awak urang eta henteu terbuka sote nur Kangjeng Nabi teh ieu teh aku nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang nafsul lawamah kemudian aya nafsul mardiyah aya nafsul kamilah aya nafsul ammaratu bisu nah aya anu endeu kapanggih bae nafsul mardiyah jeung Kangjeng Nabi nafsul kamilah tapi nafsul ammaratu bisu ngahalangan nafsul lawamah ngahalangan tinggal perang tinggal kumaha bisana urang ja urang nama ti nur Kangjeng Nabi nu mantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan lamun Kangjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage atuh hamba nage atuh umat nage atuh bisa cara Kangjeng Nabi ai eta Kangjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jeung nu keur ayun-ayunan handapeun aras ye Kangjeng Nabi nanya manua ya Jibril eta teh umat anjeun Uwais Kurni nya nama istirahat di hadapan aras ayun-ayunan Kipu Dolima kapan dicitra eta kelas kiai atau komo kelas lain di kiai nama citra Masya Allah nah iyalah ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah tentang dirina diangkat jadi rasul tentang wahyu Al-Qur'an kan kade kula teh diangkat jadi nabi ya diangkat jadi rasul ya kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad ai maneh ngaku nabi mah babari maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu gampang tamah tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah ku Soy bin Kilab kudangkeun sanggeus sakudang nyanangke ngomong tah dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah utusan Allah tuturkeun ku maneh aju ka jero kuburan aing kakarak daek nurut teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan teh lamun encan nu paeh dihudangkeun moal aing mah iman ka sia Muhammad tah jeung nu lain-lain deui coba tah Inong urang kepala urang tak Abu Jahal CS hudangkeun ku dia Muhammad lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal keluar deui jeung ngomongnya ngaing bakal iman ka dia kasurpan rangkas masalah ya
Masya Allah kahayang model kos kitu pohara jasa kubakang jeung biasa bae kajeng teh jasa padahal ta'anut mah kos kitu mah ngeuh-ngeuh hungkul ngaririweuh percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku Kangjeng Nabi Musa kumaha pamentana Musa ngajak ke pangeran bae coba atuh deuleukeun hayang nyaho ku bata kami kos kumaha pangeran ambo aridallah jahratan coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu satungtung can deuleu aing mah ka Allah moal iman ka sia aing mah sarua jeung ieu sarua masyaallah kan mentak walau alimallahu fihim khaira lamun nyahoeun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bisi mail hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakni kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Qur'an jageus nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu dibere daek ngadengekeun Al-Qur'an geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang kadinistakeun Al-Qur'an. Sing kudu boga keyakinan kana kebenaran Gusti Allah. Ndek uji keyakinan mah cara ki halaj. Kumaha ki halaj? Sanajan dibunuh tetep Allah. Bila serem Allah 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 seret Allah yakin Syekh Siti Jenar buluh Allah eta kapan gambaran jelema nu boga keyakinan geus teu kudu urang dibunuh timbulkeun keyakinan urang aya jauh coba aing paeh tante diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid halaj mah dibunuh Syekh Siti Jenar mah dibunuh Syekh Abdul Qadir mah dileuweung Irak 3 tahun Syekh Maulana Hasanuddin di Gunung Karang 3 tahun coba aing tengah masjid kunci kurang masjid trek pareuman kabeh sorangan urang di dieu mulai nyeleut engke ge mulai aya salat tak naonnya keyakinan orang gampang kayak eta deui jin mah sok kitu bae jin mah ngalalaga urang jandela masjid teh okos tu bangun make rok tak aju bae empot-empotan boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan empot break wah asli mah aya ieu ceuk break sadaqallah keyakinan yakin tau kok gitu aya yakin bae kos kitu can di kuburan urang teh kapan di hayang nyaho coba di kuburan nafsu urang teh hayang nyaho coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar keneh teu kudu di wali teu kudu di kuburan wali teu kudu di kuburan ulama di kuburan anyar tengah leuweung indit kabeh hayang nyaho nguji nafsu aing coba resepeun teu keluar sama ayo keluar sia keluar haseup nu gede haseupna ayo ya emang aing sieun ka haseup lain sok dek kenyotan bae ge haseup ayo geura haseup tuh gawujud pocong 2 3 ulah hiji 2 3 4 ayo ulah hiji sia aing emang sieun ka sia henteu aing mah ayo aya 2 aya 3 pan ngalobahan sia aing mah ngalagaan boga keyakinan itu jadi wali bae urang pugu cicing tengah peutingna ge zikir ngesieun bae moal jadi wali nah sabab nafsu lain ka Allah urang
berarti urang kebanusiaan terlalu tinggi kene. Lamun geus geser sia teh aya cahaya Kangjeng Nabian. Kangjeng Nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia. Wanieun Kangjeng Nabi mah. Sia awak aya nur Kangjeng Nabi. Manyan teu wani. Hayo sia, paksakeun. Hayo, wanikeun. Wanikeun ka kuburan. Wanikeun, wani teh sia. Teu nanaonan. Aya nyaho urang luhur jeung henteu eta nur mah geus aya ieu ti Gusti Allah berarti lamun urang aya cahaya Kangjeng Nabian atuh cahaya Allah tuh beukeung ngadeuketan aya cahaya apa kan nur Kangjeng Nabi ti Gusti Allah atuh urang teh ieu ti Gusti Allah je ulah sambarangan urang teh dikaluarkeunana waktu geus ditetapkeun ku Gusti Allah mantap Allah maha uni ngakajen kuku maha ge pibaguseun pigorengan tegesnya walau alim Allah lamul uni Gusti Allah kamanehanana khairan bagus mun Gusti Allah nyaho bakal pibaguseun pibereseun kana ngadengekeun Al-Qur'an teh atul asma'hum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an kulantaran geus uninga Gusti Allah teh bahwa manehanana kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunyana tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun hadis Kangjeng Nabi eta teh geus aya di ilmu Allah bahwanyana bakal cilaka tuh ieu lamun dibongkar masalah laokna panjang ku ahli nahu perbedaan jeung ahli fikih perbedaan ke jeung ahli usul fikih panjang nyaritakeun laok lantaran laok teh lamun urang ngaji alfiah mah laok imtinaiyah imtinau syeb imtinai ghairi eta laok ngaji orok mah kos itu lawajitani lakram tuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakeun isun ka ing sira lamun sia datang ka aing aing bakal ngamulyakeun ka sia kulantaran sia teu datang atuh aing henteu ngamulyakeun ana ge ka sia teu ngamulyakeun ana aing ka sia kulantaran sia teu datang karti ku sia atuh aing ge puyeng mal bisa lamun lain nu mondok mah lamun nu mondok karak kitu ge lamun teu poho lawat pusatin pimudin wayakit atuh ieu sarua kurang dijadikeun law imtinaiyah bagus bisa berarti imtina usyabi imtina ghairihi geus atuh ka imtina na ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina tina hade geus atuh kulantaran manehanana geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean nah jahanam eta kakaraksa arah lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui lamun dibandingkeun deui ke dina usul fikih lain deui lantaran lao teh eta mah paranti budak make lao imtinaiyah panjang ngaji lao bage ieu mun dibahas lao moal datang moal anggeus datang ka asar aya nu ngajoak lah diulah kiai lapar teh emang sih mau hubunganna jeung beuteung mah lulu hayang nyaho kuduna mah awak coba hayang nyaho sia datang ka mana paeh teh sih ngadengikeun Quran coba ulah puyeng nyana keneh nu ngomong nyana keneh nu ngajawab puyeng tah ieu geus aya di ilmu Allah emang ilmu Allah kumaha awas ilmu Allah teh artina kanyaho Allah manganyahokeun kana 4 perkara masyaallah hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina nu teu kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya nu maujud kanyahoan hiji nomor kadua na makdumat anu ge kanyahoan ku Gusti Allah nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah nu aya bakal tingkah eueuhna kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan
nomor kaopatna nu bakal aya nu encan aya cek urang mah bakal aya bakal kanyahoan lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya bakal ayana bakal iraha jeung kumaha kanyahoan ya Allah nu teu kanyahoan berarti anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah nu teu kanyahoan boro-boro nonton tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah tong tolang nangka kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya kanyahoan nah maklumat nu can aya kanyahoan geus kanyahoan ku Gusti Allah anu aya bakal eueuh kanyahoan eueuhna kumaha jeung ka mana jeung kumaha nu can aya maklumat bakal aya na kanyahoan jeung geus aya na kumaha kanyahoan eueuh nu kaluar tina ilmu Allah nu mentak eta para musyrikin jeung kafirin teh di akhirat mental ke malaikat Zabaniyah naon bejakeun ka Gusti Allah balikeun deui kami ka dunia lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus warasatul anbiya deuk nuturkeun aturan-aturan Muhammad bejakeun ka Gusti Allah lantaran loba jasa tah nu usul ka malaikat Zabaniyah demo ahli neraka ayo bejakeun ka Gusti Allah naon Zabaniyah ahli neraka demo saruan teh jeung demo 21 juga boh lebih dahsyat naon minta ka Gusti dibalikeun deui ka dunya lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Muhammad namun umat Muhammad jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad oge bakal ngahormat ka para ulama salafus sholihin warasatul anbiya penerus para nabi cak ulama haram halal dan lain sebagainya deuk kitu tah coba kumaha Gusti siapa Zabaniyah geus aya di ilmu aing teh pangeran geus nyaho dikira-kirakeun nyana bakal ka dunia deui bakal balik deui Zabaniyah murtad deui musyrik deui aing geus nyaho mantak geus ulah didanyakeun ku sia terus kulub Zabaniyah kulub golotrokeun deui seunana kompak sia geus aya di ilmu aing kajian kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunya barek iman aing geus nyaho tah ieu emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi andai kata ieu Qusay bin Kilab dihudangkeun Abu Jahal dihudangkeun ngomong nyana hei taluturkeun kumaha tah Muhammad teh nabi asup deui ka kuburan moal iman ieu eta mah ngan anu teh moal iman jeh atuh deuk wajah geus kos kitu geus aya di ilmu aing teh Gusti Allah aing mah nyaho kanu geus araraya aing mah nyaho kanu can aya aing mah nyaho nu can aya bakal aya kukumahana bakal nyaho anu geus aya bakal eueuh aing nyaho geus Zabaniyah tugas sia mah tugas sia bae kulub sate ku sia panggak geus sakitu bae ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo ulah geus oprak-uprak ku sia kabeh asal kasih si ka tengah deui beres geus teh ieu ge sarua geus aya di ilmu Allah jadinya na teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an bahkan meunisakeun Al-Qur'an eta teh kunaon emang geus aya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean ana eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an ana teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an eueuh kahadean jahannam walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun walau asma'ahum lamun dikira-kirakeun farban dikira-kirakeun Gusti Allah mere daek ngadengekeun ka para kafirin musyrikin padahal mah Gusti Allah teh qad alima alla khaira fihim kabagusan
jelema eta teh geus aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman tapi dibere daek ngadengekeun engke nage latawallaw wa hum mu'ridun niscaya mengo didengekeun ku nyana padahal mah geus kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur geus lamun aya jelema lain kafir bae geus puguh si itu mah kafir lain musyrik bae geus puguh si itu mah musyrik lain munafik bae geus puguh si itu mah munafik urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pi jahanam ih ge jahanam cak Al-Quran kredit eta teh doakan haram kos itu riba urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung la tawallaw wa hum muridun jahannamun ki haji tinggal ki haji komono niki lain ki haji leuwih ti heula ki ulah sembarangan pake Al-Quran teh dengekeun lenyepkeun pake henteu anti jahannam kudu tamat Quran henteu anti jahannam kudu hafal Quran bakal sing kejebur anu tamat Quran anu hafal Quran teh sing kejebur bakal ka neraka jahannam lantaran Quran teh lain sakadar dihafal tapi dipake ieu tah walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh ja ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen ti Amerika datang ke Indonesia hafizul Quran bahkan jeung tafsir-tafsirna bisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an anu diteundeun di Jawa Timur teteh 20 diteundeun di Jawa Tengah teteh 20 yang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris halal Quran berikut jeung tafsir-tafsirna ulah dikira jana teh terus-terusan nah eta jana talal Quran talar eta hafal tafsir hafal haji iman la tawallaw wa hum mu'ridun mengo ngabalieur wa hum mu'ridun ngabalieur dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jana mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti kitu jang elehkeun nundukeun Islam teh seperti kitu matak riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat kunyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan situs-situs tadi dah jang ngelemahkeun urang mulailah asupnya ka Wahabi ke asupnya ka Muhammadiyah jang meranganna moal bisa langsung ka Ahlussunnah wal Jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti kitulah sing yakin ulah ragu-ragu seperti gitu hancurna Arab teh kos kitu di urang gedeg buat seperti kos kitu nah kajian geus seueunan urang mah husnuzon bae nu penting mah urang rapihan ieu mah urang geus sarua bae maca Quran tamat deui tapi eueuh perubahan bahkan ditalar Al-Qur'an bahkan katalar Al-Qur'an teh horenganan jadi alat pake neangan dunia bahkan pake maling pake korupsi atuh sarua bae ieu ge walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun na'udzubillah min mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere benta mata hati orang dibere teger keyakinan jeung iman orang sehingga orang dibere daek ibadah ke Allah dengan mantap di akhirat orang ngahiji jeung para mursalin para nabiin para waliin di bawah bendera kangjeng Nabi orang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina